Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes muga rahayu sagung dumadi, muga rahayu Nusantara. Bagia para pamirsa di mana we ayana aturan rawuh di saluran alit ieu. Saya aya wae alebat ka saya mah moal. Jajar ayeuna nyaeta perang dunia kaopat. Sebenarnya mah kula teu wani muka guaran ieu. Hiji masa teh nyaho, kaduana bisi kurang adab, kalau mah kawasa kaduana para kiai ka para pandita. Tapi mun teu dibuka karunya ka para alok kapanakan kula, bisi engke aya nu naik jadi menak. Kira-kira ieu mah nya kudu aya bahan pertimbangan dina alakon ieu. Najan teu pati ngarti, oge nya ulah kosong-kosong teuing. Tabe pun hari guaran cerita dasarnya eta pelajaran ngeunaan akhir zaman nutus jelas dina Al-Qur'an sareng dawuh Rasul. Malah kacida jelasna hari diantara keterangan dina hadis atawa kasaran Gusti Rasul nyaeta alamat atau nabi pertanda kiamat atawa zaman akhir. Anu masyhur nyaeta ciri-cirina teh yen bangsa Arab nu biasana nyeker, ngangon domba, ngadadak palur luhur ngadamel gedong. Anu kadua nyaeta yen indung bangsa amat nyaeta bangsa biasa atau jalmi sudra ngelahirkeun budak anu jadi dununganana, atau indung cacah ngelahirkeun anak menak, atau eleh eta indung ku anakna. Tabe pun hal ieu dijelaskeun ku para ulama yen bangsa-bangsa Arab najan tanahna tandus tapi dipasieun kakayaan alam nyaeta minyak sareng gas bumi katut liana anu kacida seueurna. Ngajadikeun bangsa Arab jadi beunghar ladang ngajual minyak bumi, samalah sebenarna mah lain bangsa Arab wae. Nageri-nageri anu seueur umat Islamna biasana kuno maha kawasa dipasihan diparangkeun gaduh kakayaan alam anu seueur. Boh tina tatanen leuweung atawa bahan tambang emas perak sareng liana. Boh nu di Afrika oge sami di Asia. Itu oge negara urang. Kan ari bangsa Arab mah seseueurna anut ka kebo bule. Ari bangsa Afrika jeung bangsa Asia mah nu sanesna diaprak dijajah ku kebo bule. Nyata ngalaman zaman sangara, zaman sangsara jadi jajahan bangsa lian. Hirup dianggap manusia kelas 2 kelas 3. Sedeket bangsa Arab mah jadi kawan kebo bule. Dianggap sejajar sareng kebo bule. Matak kadituna bangsa Arab raja-raja Arab seueur anu pabeunghar-beunghar katungkul ku harta lali kana purwadaksina. Naon ari kebo bule teh? Kebo bule nyaeta istilah dina basa buhun. Para sepuh akhir zaman pajajaran nyaritakeun bangsa atawa tata cara ngajajahna bangsa asing di Eropa di tanah Sunda atau Nusantara. Naon larapan kalimat indung ngelahirkeun anak anu jadi dunungana. Ari di tanah urang eta carita ibaratna Majapahit eta indung ti Demak atawa pajajaran eta indung ti Karajaan Cirebon jeung Banten. Anggap we digalakan ku anak-anakna. Majapahit ilang, pajajaran runtuh ku Cirebon jeung Banten sarta Demak. Eta jadi awal zaman sangara, zaman sangsara. Tela asup ke bebule ka tanah Malaka, ka Jakarta ngeureuyeun bangsa Nusantara dipecah belah, diadu dombakeun antar kerajaan jeung rahayat. Antukna bisa dijajah ku kebo bule sekian ratus tahun. Perang ngeureuyeun saya timbul kekuatan anyar nu disebut ku para karuhun minangka monyet. Monyet ieu loka militer Jepang ngaruksak leuwih ti misti. Menjajah ka bangsa urang teu perang kekuatan kebo bule jeung bangsa monyet. Bangsa monyet eleh ku seuneu tiis. Nyerah tur ditalikung teu meunang boga di tentara. Sarua dijajah ku kebo bule. Ieu disebut Perang Dunia Kedua. Tulilah hudang Banteng Wulung Banteng Soekarno ngeureuyeun ngahudang nagari. Mana turun Pajajaran, mana turun Majapahit, mana turun Sultan, mana turun para pajuang. Hayu ngahiji ngawangun nagara deui Nusantara anyar
ngadeg negara minangka kalurahan. Mun menak tong ngamenak teuing, mun rahaya tong asor-asor teuing, tetap mitreka satata mitreka tunggal ika. Yen anak bangsa eta satata ulah ngarasa asor ti kebobule oge bangsa India, Cina katut Arab, jalma eta satata. Kulantaran kacida tegas jeung mandirina eta Banteng Wulung wani ngalawan kebobule. Jeung area baturna di Asia jeung Afrika katiluna tahun 60-an geus ulin seuneu tiis. Atuh kebobole kacida sieuna terus Banteng Wulung direka perdaya sangkan kasoran sarta teu boga wibawa. Atuh Banteng Wulung asor dirungkuk ku caringan bodas, kadituna miang ngajauhan. Timbul zaman caringan bodas ngadeg di tengah alun-alun kacida tohaga. Akarna kamana-mana rakyat ngarasa boga pangauban, ngarasa ieuh, murah sandang murah pangan, jeung kebobole henteu jadi kawan henteu jadi lawan, eleh henteu meunang henteu. Anggaplah di dieu sepi perang senjata anu aya perang dunia, perang monopoli. Ieu disebut zaman neokolonialisme atau perang dunia katilu. Anggar we pasti negara aya hamana teu kanyahoan loba buaya nyumput di akar caringin. Atuh loba mah tegalan negara teh jadi panonoban bangsa buaya. Nya kalilaan teu katahan waktu caringan goyah. Jigar deui anak-anak kebobole nugaran caringin runtuh. Tegalan jadi rebutan anak-anak kebobole jeung anak-anak buaya. Atuh patani samia ripuh, kebon sawah loba nu ruksak ku buaya jeung kebobole. Para patani ngarep-ngarep budak angon jeung budak janggotan, sangkan bisa ngamankeun lembur jeung tegalan. Kadua nunggu iraha Banteng Wulung tandang deui sangkan negara jaya gede komara. Di antara palarurah Panyerang aya lurah anyar. Ngadeg lurah kaditu kumaha kadieu kumaha. Ku hama buaya sieun ku kebobole sieun. Jauh pisan jeung sifat Banteng Wulung nu leber wawanen. Harita nu ngadeg gagah dirintug anak-anak kebobole nyaeta biruang atau panda bodas. Teu bisa kasoran. Sa gedenganana inung buaya anu kacida gedena nyata buaya bodas. Katiluna Raja Monok koreak beureum. Sosoak beureum nyakal cenah teuis, sorana estu mata keung. Beh dituna sarua aya Raja Monok koreak. Warnana bule, gawena muja-muji ka kebobole. Sakapeung joget-joget asa aing pangalusna. Memang ieu zaman anyar, zaman perang dunia kaopat. Zaman perang laga jeung lagu perang seuneu tiis. Pagede-gede seuneu tiis. Ari tujuan mah hayang ngadegkeun tegalan keur kebo beureum minangka hewan anu pangmulyana nyaeta anak-anakna kebobole anu diajam ngarajaan alam dunia cenah. Ngan pasti parebut dahan jeung para kaum onta Arab nu aya di dinya. Turunan kebobole pabisa-bisa darangdan asa aing pangalusna asa aing panggagahna. Zaman perang laga-lagu zaman perang seuneu tiis. Kebobole ngalieu ka kulon aya onta bodas gagah sarua ngagem seuneu tiis. Teu bisa disingsieunan, teu bisa dilawan ku laga jeung lagu. Dor onta bodas dirintug teu sadar yen eta bodas teh najan nyorangan geuning kacida gagahna. Atuh samia bangsa buaya, bangsa biruang, bangsa koreak beureum ngaradat, tegalan kebo beureum geus beak kabeulem.